Hei, aing heubeul amat, aing kana si Ito. Be, gimana perasaan gue? Mendukung nggak, Be? Ngadukung ke mana? Cicing mah, gemes. Ih, serang Be, kumaha ieu serang cocok teh jeung si Ito ieu. Hah? Budak tas ya. Perasaan gue, Be, udah pokoknya mah, kuat, kangen kan si Ito. Ulu si Itu teh, ada yang delekeun bae, bodinya seksi, wajahnya berglowing. Gimana perasaan gue, Be? Karena gue udah lama menjomblo, Be. Perasaan gue apakah lo cocok? Enggak, Be, sama si Ito. Itu orang Sumber Kelapa. Kalau gue sama si Ito, lo ngadukung sintes sih, Be. Pantes enggak gitu maksudnya, Be. Lo semuanya ngadukung ke kalau gue sama si Ito. Nggak ada ngeken. Ih, tahek. Nggak ada ngeken. Dasar para budak semua. Sudah lepas tuh. Urusan embe nak aing heubeul paling urusan embe. Jual apa itu main kau yang pakai kawin. Wangit tak embe yo. Suara mah sengit gitu dia ada gina ngeunah ada okna wangit. Pantesan jomblo bae da embe. Untek. Kamana ibu? Nyamper kakas pucah begitu tuh. Sugan kerengendong siapa penakuan. Doang aing ieu nya. Lamun aing teu bergaul di doang nu. Geus katinggalan cenah. Tinggal naon yan? Atuh biasa dunia percintaan mah ieu. Geus kagerang kalandeuh budak nyimpen penasaran aing. Panas dah hate ngadeung perari itu. Samping kana sekuli bae tanya. Karo deung amat teh ngacap lain. Yuk. Para ruyang hirup aing. Kieu bae kieu jeung kieu bae hirup aing. Diramar mahna ieu budak. Kalieur gulu ieu. Bawa kabogoh diajak ke mall ku aing mau duit 200.000 teu cukup. Kurang kana hebat ku matar-matar teh eta sia. Aing curhatna saha aing nya kieu ya. Siani ya. Pangkeun belah sugan belak siani lah. Ya Allah, Kaibar. Yang mah gitu lah. Parah Kaibar yuk, ku usah suruhkeun bae bolon he. Omong. Yang kitu ing mah. Atul dia bong suruh dulu. Kemudian ing mah supaya ing dibeun. Ya ampun, bae. Soalnya orang kenapa he? Atuh sarua bae ge. Sabar ya. Alhamdulillah. Betul nyatunya. Lencan nyatu. Guguluduan kadang enak ge. Loba pikiran nih sebenarnya. Bating tore. Tuh urang jauh terus waduk. Cih, nomor naon ka ya, aduh. Kemana bae deh ya aing. Aing Sabar minggu teu pendak. Iya aing kangen sebenarnya mah kana dia ya. aing cerita mah. Sebel aing cerita kana kakak ieu. Aing ngarep-ngarep sebenarnya mah kana dia ya. Kan jeung ngaleungit bae dong tumbila. Lain ngaleungit aing saya yang keur sibuk melak ganyol. Ganyol. Oh, indang dur. Bapak heula sugih henteu. Atuh lain masalah sugih yang Hauk mah heueuh, hauk mah deul. yang penting cukup. Ulah yang sugih jelema mah yang penting boga kahayang urang Kaya. kanan gitu. Naon sugih ge ada pusing mah. Atuh lah. Ngomong sombong nah. Cik aing mah dia mendingan ka gunung teh ka mana teh nyaran ieu supaya bercahaya ongkos. Ya supa. Atuh supaya ulah jomblo bae gitu. Ya walaupun aing mah aneh. Oh jing. Eta aing marah mah hayang hitungan aing eta pamarasa. Isin teh isin, tapi kan aing bisik doang. Kita bisa diterima teh isin ya. PDB doang aing ya walaupun aing kadeuluna sangar. Oh, dan pede pendak dendam.
Tulan masalah dia dia mah. Jaga suruh bae. Ane serangan aing. Jam kana nyelekit. Hatet nong kakeureut. Lagaan ge. Kakeureut hatet nong ku nong ya ku. Ku kakak ya kayan ya. Nong cang sebulan ge nong lain tua ka isin. Dulu ngomongna kitu. Kakeureut hatet nong. Aing. Sabenerna bae dia di kernaon peraku keur mulung tutut. Aing mah. Aing tas ngangon empe sebenarnya tadi. Sawah hanya keong. Oh. Buka kacamata coba tadi ada orang zamanu pecak buka Kasih. Anak naik heula kana dia. Kagunaan kacamata geunan coba. Mana? Iya. Udah jinaon dia udah meuli anak-anak aing aneh mah. Di samping tuku debu urang bisa jaga sawat urang ya bisa kayak bikang nuker Itu barang dia. Ih, barang mah. Pada kata dulu poe. Kuek ge. Ijo buka ya buka. Caang buka lah. Buka. Oh gak kayak. Gila. Ayo terus yang cari tanah tah, ulah sepotong-sepotong. Awaing teh barama atas ngomong ka sawah. Heeh. Gusi ulah. Ih, aing. Tahu gua. Kereta aing keur penana teh nya aing keur ulin aing di ditu di sawah. Nah, Dipalak aing dia mah. saha? Si Aji. Coba. Bener sih dia. Oh. Ame jam aing kuat keur puyeng eta lah aing di bar duit dipalak ku si Aji. Aing kuat tiba kekeng ku si Aji. Aing ge ngan sedih doang hati ge. Keur iya aing dia aing mah. Kok bisa aing teh nyok ieu? Penana nya kebal. Pandet teh bebejak kana aing. Jang ngaleungit Beijing. Tunalpon teh naon teh dia mah. Aing ngobet pulsa ombekeun pulsa. Dipalak sabaraha duit? Sampare teh nya 400 sabaraha eta. Aing kuat aing balik aing kuat ngalamun dia mendong kotok muyung doang kuat kenirisan kotak ketiris. Oh lah, dia duitnya nang di mana kita teh boga duit kitu aing biasana jetlok boga duit. Ih, jangan duit di babare di siarna aneh. Itu lain biasana jetlok boke bete ya. Kok bisa Duit. boga duit tuh? Tas kuli aing nguncal pare. Oh, Barakali aing ngantep paeh dong nguncal pare. lagi dipalak. Pas aing keur ngeunah-ngeunah di jalan aing dek Oh, si Aji dipalak. Gak dia uka korokan dia kantong nak kira. laku. Kantong. Wih, ngalunjak atas eta. Oh, panik kok. Uing kok osmet-met acan. Lain kutung hargaan sekali saya kana dia nya. Selama buku itu berpamakean anu baheula berubah Ngalunjak atas eta. Sugan aing mah geus tobat ku aing domongan kriis eta. Sugan aing mah geus Tapi dia hareupeun dia doang nyari sensasi hareupeun ka kana doang. Hayang menang ari dia iung bermacam cara meh nam kumaha los. nyawa aing setab sakitu eta. Geus kieu kemarin mau ngomong ka mana ya? Dia bisa kayak nyawa mah eta duit 202.000 eta bikin kena aing ya. Oh. Pada saat tandek ulin. Jeung baturan sasi ucatan nu bikangnya saya. Si ieu sata jangkung. Oh. Ke. Aing teu apal. Ke lah. Coba. Si itu dia bener eta. Aku. Oh, si itu dia eta. Itu. Si itu. Pernah beul aing ku sadeta teh ngabaso aing. Siapa? Oh. Ke. Itu asal. Iya, ngaranna itu aing kenal Oh, kamar ya. itu dia bener. Oh, Tapi si Iran kan dia ngajak si Iran. Siran. Si Ajid. Siran. Oh, kayak mah aing ngajak si Iran. Dua anak budak eta geus ieu cenah. Geus ieu dua anak geus musyawarah eta budak. Iya, ho. Konoan budak eta doang. Curiga nama aing kadinya doang si Iran kan dicomlang si Ajid meureun nya. Meureun. Eta geus kitu ku aing tanda ulin teu di situ tujuan. Udah eta. Bikeun teh kunci dia jadi dusun tok izin. Eta mah berhubung mana izin kitu nya. Kunaon nya aing. Reungit. Mana reungit? Reungit. Lain reungit meureun. Nah. Ora eta ora. Bohong jangan. Kali di bolong sih omongan aing aneh mah. Aduh, Bom dia. Sudah mau kitu amat teh mah. Enggak pernah tanya ngapura. Oh, salah dia. Sopan amat teh kan yan. Atuh aing mah sopan lah. Lain tiba heula. Kan bari parawan. Bolok kan. Oh, sebenarnya kan dia nama. Yang resep pada dia yan. Tang geus kitu nya. Oh. Saya tatang geus kitu. Izin kan aing. Keluarkeun duit 202.000. Bolong sih tanya. Oh, pan aing sabar kiki suku aing ge. Sebasinin tadi ya. Oh, sebasieun kan aing padahal mah aing geus sieun kana mana. Padahal mah aing hak aing sebenarnya mah hal kipi. Itu anak sangar sabar mah aing geus sieun boga sieun. Tambah ngajak si Iran pan ih aing keung pan itu sebenarnya keung. Cuman aing ngaran di maingnya ngajaga image aing gitu lah. Poncok mau sekali. Ya ulah. Lareh dia. Oh. Malah lima sarek itu aya si Itoh, aya dulu aing. Oh, tenang dia. Nah, aing kan nyontohan tidak baik karena budak. Itu mah izin tah. Oh, izinan balen. Kan aing harun boga 200.000 ya. Wih, cik aing. Jalan lain aja jika boga ini kisuk. Pas kunaon barang jalan-jalan teh cukup kan bae aing aneh karena kabogohan. Eta kamu dia muat raya amat aing mah. Tapi aing ge Kata pak naon.
nyaho ge dibelikeun Kebegang anak kabogoh nomor lu anu lain mor lain kan dia. ieu tamkur jeung aing beakna ge. Dia Oh, dibelikeun keripik ganyol ku aing. Ieu teh ya, dibelikeun sakantong. Kurang cenah. Hayang 3 kantong. gua lah gua mau gitu mah. Kayak aing boka bukit eta. Sareng aing gitu. Sampai biar nulai. Heeh. Pabalata kan ukur alis dia menukur di jelo bakene, ukur di bedong. Tapi teu bisa puguh hati aing mah yan, hati hati setia. Bisa. Awalahan dia kan orang anak awalahan. Teu cuan bae. Siksa dia. Kebeul sugan sadar ya mah. Udah kudu dibawa rukiah kana kiai. Sehingga aing puyeng. Wari mah kieu bae yo. Orang di dieu nya. Oh, Nya oh, minum itu don puasa doang. Aneh. teu si jauh mah. Ada kahirupan mah. Orang dia bilang hakalan bala-bala eueuh, bodoh eueuh. Kahirupan ngaranna ge. Haiteu lah urang. Ayo aing nyari ka mana teh urang? Nyar naon? Hakanon, naon? Kasih. Mau merasa. Jonghe tenang teh ayo coba nyari. Eta mah kudu sambel. Oh, petis. Di belakang lawang geus robal. Hakan bae jonghe. Ayo ge orang ngidar beta ka mana teh? Nyar dulu tenang teh urang. Oh, bukan tanang. Aing aset-aset tak tangan dibuat. Doa kakak kanan ya. Entar tak terus. Oh. Kakak bawa aing mah. Suruh masa berat. Aneh. Kan aing tos ieu kamari, tos jalan tuh. Aing ngurutkan kulnya. Makana ombek amat teh dong tapal. Dong tapara pasacu omas. Ayo. Lah tutup baik karyawan aboblong awalnya suku dijaca. Pemasukan 5 pare dulu.Ung kabeh karyawan. Kak, tutupnya pabrik nggak? Aku galoknya itu tete. Lain gitu orang dokumen tahu ut, Untuk cung para besar laki. para bebek. Nus tutup tina ge. Poe ngabe sih kak? Bebek orang nggak setel barang dahar tilu poe. Atau masalah tuh itu barang dahar garing nus tutup mah kumaha. Antu buka deh, dek mulangan ge. Ugu mah karyawan na aroblong ke arasu. Tuh kakak bae anu merek. Itu ya kolot-kolot. Nanti mana gitu? Antu orang ngekirim bulu kalapa. Bener berkalapa. Benar orang bulu kalapa girang. Urang boga kenalan ya tadi itu cewek. Saharana. Arahna sahatenya. Itoh lamun teu salam itoh. Atuh eta mah adina urang. Eta Heeh. hari kitu. Atuh iya tetehna itu. Masya Allah hampura ge ya Allah. Geus 3000 tuhut mangke dianterkeun bae ka ditu kan berkalapa. Oh ade. Hayang bereton. Atuh mun aya saton. Seton. Heeh. Oh kayak dibawakan bae tuh bareng anjang lain. Atuh ade bae. Oh kayak itona ulah pohonya kontak. Atuh siap. Urang terjomblo kuari mah ya. Siap kan dikontakkan itu mau urusan orang Oh. nyantos ge orang balik baik sore Ini ada nage urang geus balik ieu tuh ti tadi. ja cuacana ge mendung kieu Lapar ti tadi yang balik ieu ge. Oh segera balik bae tuh dianterkeun ya. moal urang mau motor Lain hutna. no anterkeun teh ka imah Kayak kayak mah dianterkeun. guys itu mau urusan orang Biar besok bae nya. siap Oh. Kayak bari mencet bebek teh. geus Kami segera itu balik. Lepo saranten ya. Karena itu misalkan salamkeun Di mana? di pabrik Pabrik mana? pabrik pare Oh, nu di dieu teh ya, seberang. heeh Oh, bos si Iran meureun. Kenapa gitu ke pabrik? urang dek meuli uut geus Aju. tutup cenah Aju aya. eueuh tadi bere Oh. Aju si Iran aya teh di pabrikna. eueuh geus balik Balik. Anu geus sore perlu ieu. da perlu naon Atulah kepo. atuh ngomong lama eta ke cenah anak dianterkeun ka imah urang Naonna? hutna isukan Oh, isukan. Gimana tuh orang buka urusan pribadi bae teh namanya. bari enak ngancang cenah kana adi urang Saha di teh teh? si itu Oh iya tetehna itu. oh Masya Allah, bener saha gitu lah. Perasaan rada mirip-mirip teh ya, dong Upin dan Ipin. Ya segera teh jong bae ka itu ge.
Oh. Kaduhung bae. Lawan nyawa eta tetes itu mah. Aing ulah kasar-kasar. Bebeja doang aing main ieu galak jalmana. Kepusing jeung teh barang mah. Oi, tiap menang eta persorangan bae yo. Nu Medan. Atuh tadi aya tetes itu ka dieu. Aju, Kan tahu ut. aju. Tadi mah talent tetehna dia mau kan carekan ongkoh. Oh, jadi antara anak saya tak. Ih, poho arana mah seta. Tadi yang benar yang di jalan didinya tanya itu nanya Oh, benar. seta arana sa. Itu nyawa itu nanya. Itu nanya aing ge. Jeung ditanya. Aing suruh meh. Aja sekolah terus besar laki melun. Yang suruh meh. Apa yang terparu singgit dia mah. Naon? Karyawanan juga rapi kami waktu. Nah itu sih karyawan dia tenan naon. Kita orang kepantes. Tak katanya. Tahu banget. Aja yang pantas jadi nanti. Hari itu pantas karyawan dia mah. Serangan patesnya kayak belak cabe di sawah. Oh tani. Oh. Setelah ini nggak sama duit tambahin lah. Atunya. Ini mah atul. Pantesan eta karyawanan ge teu kadari deui arobong kabeh eta. Diam kaji saya letik murun. Atuh ku diam beas diberes sasak asal tas ngagiling. Boleh. Buat rokok di rokokan, nyatu di bere. Cuma semangat coba. Tidak dengan karyawan deh gitu artinya. Bismillah ini. Saya nama aing orang. Oh begini namanya seorang teh dia akan bersuki. Itu dia kade naon. Atau yang ngajak ulin deh kan dia. Agak kulin apa nak mentah hut deui dia ke. Caprak amat yang tuh kotok teboga bebek tenang nih mah. Oh, isek kayak nang teh ujung-ujung ae bututan sorangan boga kahaya. Atau orang ulin deh ulin kesel di mah lagi. Kulin ka mana deui? Kemarin dia segede aja mana. Sisi tona beja, sanjut jeung aing deui. Aku udah kana situ bae dia mah. Itu kumaha dia mah aing sih mau gawe. Geus mandi can. Campur dia mah aing cinta dia itu. Ada aing masih mandi lagi itu. Ada yang tarak tutup ge. Kayak mandi mah barang. Oh, sekarang gitu mah, ayo orang ulin deh yuk, yang amat. Oh iya jadi yuk jalan-jalan sore. Emang kebet masalah meta mah. Pabrik itu obat ya. Pabrik itu dapat. Aduh. Can you try to understand how Itu. Adong. Oh segera Adong. Kira mau dosa naon malah ntar. Ih, dia pangmenang urang. Oh segera. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kira adong sama mana? Oh segera yo aing ka menyo. Bismillahirrahmanirrahim. Robana atina Amin. dadana kadiekeun. Amin. Ping-pingna Amin. dadana kadiekeun. Amin. Cekerna huluna kaditukeun. Amin. Amin. Robbal alamin. Woi. Dari pendaku kami ya. Kami juragan. Kira main naikkeun. Guling. Nang aunya. Nang au. Lebih naikkan kami nya. Dia kan kami kaluhur gitu nya. Kalau ka mana ya? Kaluhur gitu rumah sampai naikkan teh ya. Nyamuninya. Nyamuin kami itu. Pokoknya aman lah. Nah, kira kayak itu. Soalnya iya nunik nanya ke barudak dia. Kakak, tadi panggil tuh. Duaan lewat. Saduan sah. Itu pakai baju hidung jeung kameja. Buka kena kacamata dia tak sopan amat. Yo ka hampura. Dia mah cepak Anis anis kan, gitu lah. Cium hampura. tangan dia kan naik. Weh, oke amat Kak. Cium tangan. Ongkos. Cium tangan dia kan naik gitu lah. Hai. Tadi budak-budak tuh, budak. Budak-budakan. Ah, budak-budakan.
Pari pakai baju dia kali yo. Tuan. Hidung yang putih. Heeh. Kameja. Aing dong nama dari partner ya. Budak cerhat eta. Ugu makulay ya keur dia kan. Ada men bukan jo. Mun hangan dulu dari itu. Tadi dumpang tadi. Tadi Kemudian tapak mata. apa nak? Tadi lagi salah. Ayo kita lurus. Nun kaya. Dia sih. Ya jago na to ko si saplang obong tadi teh. Ada kendali yang muncul. Wah. Woi. Kenalan darah dia. Tak. Wah, dia pada ku kan Yang mau dari dia. Udah ya. Udah mana tadi? Aduh, Mayiran. Mayiran. Aduh. Mayiran. Tonjok. Kalau kajelin aja mas. Sekarang ku dia aing. Dia tak aing nonjok. Ayo, Oh, dia nyakal aja. Sudah tunjuk ke dia tabah batu dan Dia nyakal kabeh harus. Dia tak gerak. Oh dia sekali ini begitu dia. Kan lengah aja dia merobaan yuk apa Dia haja gede ada banget dia nonjok nak. Kan lengah aja aduh. Udah kabur bener. Dia dia tengah jangan pago. Aing dia tuh lu. Aing nak bonang nih gagal aing. Aing jangan apa panding mu. Ngajauhanan patah. Ya dia anak kan pola nonjok aing. Dia tak ada gayu warat nang dia. Atau ada dulu dia. Saya lupa tahu. Aing ogeng mu dia. Bahara dia. Aing kebalik kan bapak aing mu. Dia mencuri kain mau tuh. Ogeng bagian gini. Mau nambah di arah yang mesti ini mah. Goblok onjok aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Kejong Ngebul melaksanakan syuting, yaitu melanjutkan episode 13-14. Lokasinya di Cilehem. Kita perkenalkan masing-masing aktor-aktor ternama, yaitu di belakang saya. Maksudnya ada Kang Irham ya. Dia sebagai aktor juga, dan semoga dia sukses, sehat selalu, diberikan panjang umur. Amin, 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 amin. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga. Udah, ini kamera yang mana nih yang bener nih? Di mana ini? Betulaham Cilehem. Cilehem ya. Oke, kita satu persatu akan perkenalkan diri, yaitu aktor-aktor artis Kejong Ngebul. Ini ya. Ada apa guys? ya, perkenalkan diri katanya. Saya Najril. Najib apa? Jangan lupa Subscribe, komen, dan subscribe. diem jangan. Ya, itu tadi Kang Irham ya. Sekarang kita ke ini nih, siapa namanya? Albar, Albantan, Alciomati, Aljakar. Jangan lupa Kang Dewo. Jangan lupa, Subscribe dan like dan komen. jangan lupa nyalakan lonceng biar kalian nggak ketinggalan videonya. Oke guys. Nama Facebooknya Obi Mahesa, cari aja di Facebook ada. Ya, subscribe. Para aktor sudah kumpul. Mungkin syuting akan segera dimulai ya. Sudah pada kumpul semua tuh. Aktor baru. Halo guys, Jangan lupa apa? jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap.